Assalamualaikum, salam Sunda kasadayana. Abdi di dieu bade macakeun saeran santri salafi yang berjudul Cinta yang Dikhianati. Satacana abdi hampunten pami suarana butut. Da abdi mah sanes vokalis, abdi mah tukang peureum sakitu pusatna mah. Ieu saeranna. Bismillah ni kawitan abdi ngarangkai sairan bari ngangge perasaan anu banget nyeri pisan. Kisana hiji pemuda yang sedang dilanda cinta ku salah satu wanita yang ada di dalam dunia. Kacatur dina kisahna eta seorang pemuda janjina bakal setia kitu deui wanitana. Janjina tos ditentukan di antara dua insan, tapi salah sahijina sulaya kana janjina. Eta seorang pemuda sering main ke rumahna dugi terangeun ramana sareng sadaya dulurna. Saura masih wanita ka eta hiji pemuda ditarosan sadayana dugi ka pekerjaana. Seiring berjalan waktu hubungan lancar selalu tanpa ada yang mengganggu, tapi itu hanya palsu. Saur pujaan hatina ka eta hiji pemuda dugi ka dieu heulanya. Perjalanan cinta kita ditaros alasanana anjeunna mandang fisikna ningali kakayaana jeung duit dina dompetna. Aduh emma, aduh bapa, batin abdi karena langsa dikhianatku anjeunna. Nyerina kabina-bina, duh Gusti kudu kumaha, batin abdi keur kasiksa janjina bakal setia. Padahal mah taidoma sakieu sairanana nyaritakeun ieu rasa dikhianatku pujaan nu teu gamleg rarasaan. Awewe zaman ayeuna lolobana mandang dunia, batan mandang akhiratna. Tungtungna jadi cilaka, abdi ngadamel sairan nuju teraos emutan. Ditinggal nikah ku mantan nu siga jelema edan. Tah sakitu saeranana. Penghilap, like and subscribe. Nah sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.